bahasana lain bahasa Indonesia kurang dijajah kene ku bahasa Inggris na ieu teh lain bat label Inggris aya di dieu padahal orang Indonesia teu aya negara anu maju upami ngarasa agul ku budaya batur. Kangjeng Rasul teh orang Arab, Kangjeng Rasul cinta Arab, hartosna sanes urang kudu jiga orang Arab sanes. Tapi Kangjeng Rasul cinta Arab, sabab Kangjeng Rasul Arab eta teh hubbul waton minal iman teh tidinya. Konsepna hadrat tuh sakitu. Cinta tanah air sebagian dina Arab, dina iman teh kumari Kangjeng Rasul mika cinta Arab sabab Kangjeng Rasul orang Arab, urang ge orang Sunda sing cinta kana negara kana budaya Sunda kan ieu. Jadi ya nyontakeun kana agama, kana beragama teh saporos kitu. Kumaha urang rek tenang ibadah, urang rek tenang pangaosan, lamun negarana teu aman. Ya. Ibu mah urang kada alhamdulillah syukuran Bu. Rek ngaos di mana-mana bebas, senenan, sarasaan kan pada hoream di batur mah ibu dilarang kikian teh baru kata dilarang. Di negara batur mah dilarang kikian teh kudu izinna ge resmi ka negara. Bebas rek kayakeun ibu rek kayakeun pangaosan ke tengah peuting beji. Bebas di urang mah. Rek senenan rek tengah peuting rek isuk-isuk rek sore dibebaskeun di urang mah. Di batur mah aya teh aya teu bebas sapertos kieu. Kayakeun pangaosan gitu. Baik kan dibatasi, ustadna ge dibatasi itu sembarangan. Nah, pan orang mah aku bebas-bebasna saha anu asal bisa ngomong cenah ceramah we begitu. Batur mah teu tiasa kitu. Di batur mah nguludan, rajaban, urang mah bebas. Di batur mah teu meunang lah laporan heula. Ya teu kaganggu bisa retangga kagandengan. Pan di urang mah bebas. Nah, janten eta teh